Jadi langsung beres di karektor dari dengan tanur sukan ngan duit nah itu deh kan emang mantep poek kan ya turunan ecloken ya tuh den bener den mulai kena matiin anu gawe den heuh lawang beres ayeuna mulaikeun di kolektoran rada hese nama nu gawe teh duh ieu nanti ngaranna teh kitu teh ana rogoan nu gawe teh nama geus we nama ada geus teh lohor sakedeung digedon orang balik ya yuk berkendan ah udah berhujan deh orang dengan iya dengan supa naonna tuh orang di sulal di dia lah orang di sulal di dia den ini ya siap panasnya udah di sawah mana haus aing sekolot suku nuterina jagjag calarang ke nyaksra sawah ke awak kenikmatan dari kepatan ke pangeran aseti nya oh mereka kemarin sok taraga obat meureun deh ada obat mandi obat teka rasa di obat atuh udah lain cager obat kepake parah obat penyakit jadi tunji atau paranas tunji mah dodi beri kiti dodi beri kiti sudah tunji mana teh setahun sekali itu aturan orang mencukup lah keluarga berencana 2 cukup tapi teh kituan pan pangeran maden aya bukan milik aya deui da cek inung barang ke 2 deui aya ka yang urang mah 12 gitu deh jadi kapten sepak bola nih siap gitu mah marabanana oh siap da jeung milikna mah sapati-pati Gusti nyiptakeun manusia lamun teh jeung milik teh pasti titipan meureunna budak harta pamajikan teh titipan gitu don entah ku urang kudu dimumule bener teh gitu deh lain mereka harus pamajikan budak mah sarua jeung sawah den segala titipan don ieu deukeun pamajikan titipan budak titipan nyawa oge titipan don ya benar rencana kuno kagungan mah woi nyem korek oh korek aya naon sih am laung wae ka aing ente ay masih aduh moal ya tenang we Asia ngaromong naon hah tuh ngomong naon jika nu ngaromongkeun we don kumaha tuh aing mah ngadeg-deg kesang kieu don tenang hah urang mah kita ngoperti kesang aing mah ya kasieun sok kieu don da mereka enten mah ngaran lagi pan jelema preman mah pan gitu deh kan urang mah boga penyakit mah jantung don tuh kat kesang tenang lah mungkin Asia ngaromong naon hah teu ngomongan tadi teh kadenge ku ceuli aing ge udah mau ngomong Sunda tadi teh teu ngomong tentang dirinya teu tadi ngaromongkeun naon ye masih rada penasaran aing ge tadi mah ngomongkeun dia istri ya mah walah kadenge tadi ku ceuli aing ngomongan istri mereka aja eta ulah ku campur ha henteu bener ulah ku campurnya bade uih abdi mah bade uih ieu dan uih yeuh dan kumaha tuh urang aing ngompo goblok ieu moal den tenang den kayak ku aing urang bere pelajaran den ngompo jeung modal jeung bukur langsung aing sih kun baeng ke solokan obeh lah dah balik ah kayak urang den urang bere pelajaran den lah sia bener wani ku aing urang bere pelajaran nu kitu mah ayo cabut kumadon halus teh urang halus anjing siap preman eta mah kene ya kene ngan ieu siap preman asli orang barenya ke pasar oh siap buka teh duit nang maneh iya kalung goblok urang beres udah udah cabut aduh aing jadi kieu aing pakaian ieu goblok kumaha den puas teh den puas atuh kumaha aing serem teh doang
serem. Jadi mantep preman. deh. Oh, mereka oke, hari macam. Salam tuh Den. Oi, bagor. Di Galakio aing mah. Ayo orang balanya doan nama doan lah. Siap gua. Ya kalung orang jual. Enggak no, ayo 25 jutaan banyak. Kalungnya. Di program mah. Tersambung. Asia ngomong naon, ha? Tuh ngomongin Tadi teh kadenge ku celi aing ge. Udah mau ngomong lah. Tadi teh ngomongkan dirinya gitu. ngomongkeun nya. Tingali atuh, kalieu tingali panen aing, ha? Henteu henteu. Eta hiji deui tingali. Doan kumaha tuh orang. Aing mangko goblok ieu. Wah, Den tenang Den, kayak ku aing urang bari pelajaran Den. Oh, mangko jeung modal jeung bukur langsung. Kan bae engke disolokan obeh lah. Dah balik ah. Wah, yo lah. Aing jadi depan ah. Ayo urang bari tangan lah. Aya deui. Den, urang bari tangan lah jelema. Balikan ulang di. Sok. 3 2 1. Yo Den, urang bari tangan lah jelema urang bari pelajaran gua aing lah. Ada kawan nih boy. Lah, kalau kamu jelema lah. Waduh, kan gelap deh. Wah, bagor. Biasa kan.